Haji apal tuh nu dagang sate ditusuk. Anu nganggur sibuk maca berita, hampura orang mah sibuk uruskeun perusahaan. Si Haji mah anggar geus ngahina ka batur teh. Mangkos kitu Ji. Git. Eta ditewak tuh eta tukang etana diramekeun. Itu tadi tewak, tadi ramekeun. Lanjut. Nah, teu diramekeun teu ditewak. Atuh kumaha gitu eta kadituna gitu. Ya, cek aing ge. Saya tema gitu babah maca berita anu teu jelas, teu penting. Jika kami atuh ya Haji macana naon cengan? Rekening koran. Ningali atuh pemasukan 900 juta. Jelas. Oh bener Ji, si Agit mah aing maca berita nu teu paruguh. Jadi hirupna ge ngacampling ya sadang mah. Ay asli bener mang. Teu ningali ieu kopea. Aduh aing bener Haji. Di mana-mana ge nu dagang sate ditusuk, pilaku nu dagang sate di ulang gapernya ditusukan atuh. Oh bener Git, si Haji mah teu apaleun heuh. Dan nu teu ditusukan mah tuh mau jadi sate jadi gulai atuh Ji ya teh.